Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anu ka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka genepna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tompak dong dong tes. Jadi kieu ieu teh anaki tadi kirang gazeta geus bisa diperuhkeun ku eyang teh, tapi manehna kalah ngancam. Nya ancamanna teh jiga nu bieu geus dicaritakeun ka hideep. Tah guzabab eyang mah teu boga turunan. Nya ancaman si Rangga Seta teh jadi keunana ka hideep jeung ka sakabeh turunan hideep gareupna. Kitu da dira. Ceuk eyang kuncung ngajelaskeun. Mang Dira ungut-unggutan. Tandani ngarti kanu dijelaskeun kudu jadi guruna. Teras ari simkuring kedah kumaha atuh ieu eyang. Margi tangtos pisan eta ancaman atanapi sumpahna Ki Rangga Seta teh bakal tumrapna ka sadaya turunan abdi eyang. Ceuk Mang Dira menta kamandang teh yang kunjung. Nya eueuh deui. Carana mah nyaeta hideep kudu ngagembleng katurunan hideep ka anak hideep pikeun jadi pangwaris ilmu anu geus diturunkeun ti eyang anu ayeuna geus kacangging ku diri hideep. Kacendekanana hideep jeung sakabeh turunan hideep kudu salawasna waspada, cing caring cing pageuh gancing saringset pageuh iket. Sabab datang napi bahayaeun jeung picilakaeun anu dilantarankeun ku Ki Rangga katut sakabeh katurunanana. Anjeun teu nyaho apanan. Sakitu pepeujeuh teh kade sigiat tur waspada timiti izugaan
Bral, anjeun mulang ka lembur pikeun nepungan kula warga hidup. Omat kudu iatna tur waspada. Ayeuna eang rek miang deui, teu kudu neangan eang hidup manya, teu kudu hayang panggih jeung eang. Sabab lamun geus waktuna mah eang oge bakal nepungan sorangan ka hidup atawa nepungan ka salah sahiji katurunan hidup. Isuk jaganing gitu kitu teh eang pileuleuyat eang bamit las we. Geus nyarita kitu mah cirim eang kuncung ngaleungit di hareupeun Mang Dira. Sawatara jongjongan Mang Dira jadi ngahuleng ngaraga meneng. Caritaan eang kuncung jiga nu terus nongtoreng dina ceulina. Acan reng si atuh ari kieu malalampahan aing teh. Kalahkah jadi mamawa katurunan aing sagala keur nu kahareupna. Tapi keun baelah ku aing rek disanghareupan nepi ka kumaha wae oge. Aing oge janji aing jeung sakabeh turunan aing bakal salawasna merangan kadoliman sarta tindak laku kajahatan naon bae nu aya di jagat ieu. Pangpangna mah nu utamana merangan kirangga seta katut sakabeh esek-esek kelerna. Anak incu nu rek ilu biung nurutkeun laku lampah bubuyutna. Ayeuna keneh aing rek mulang ka lembur moal ngadaguan isuk deui. Ujang, Umsi, bagiakeun bapa datang jang Nyai. Ceuk Mang Dira kituna teh bari cengkat tina diukna. Terus jerut turun ti jero saung, laju leumpang mapai-mapai jalan satapak. Barina kayaan wanci geus poek, kawantu geus nincak ka tengah peuting. Teu meakeun waktu 2 jam oge, harita Mang Dira geus nepi ka tapal wates sisi lembur. Kawantu tepati jauh jarak antara lembur Cisangkan ka pasir anu tadi ditempatan ku Mang Dira. Harita wanci geus nincak ka janari leutikeun. Kayaan di lembur Cisangkan masih simpe, teu kadenge sola nu batuk-batuk acan. Kawantu kabeh panggesi lembur geus talibra nyorang impiana sewang-sewang. Ongkohanan carape meureun. Sabadana tadi beurang sampai jeput geus arusaha pikeun neangan pangupa jiwa di pakuliana masing-masing. Da kabeh oge eueuh nu kadul jalma urang Cisangkan mah gariat, arulet jeung rarajin. Kabeh saruhud kana digarawe. Ari kasabna mah rata-rata ka sawah jeung ka kebon. Maksudna kula-kuli ka sawah jeung kebon batur. Tapi aya oge sawareh mah anu ngadon karuli di kota. Di antarana aya nu karuli lantung atawa panggul di pasar-pasar. Aya oge anu kana kuli bangunan jeung rea-rea deui. Harita reg Mang Dira ngeureunkeun lengkahna. Ngajengjen ngajanteng nangtung hareupeun imahna anu poek meredong teu dicaangan di luar. Katempo golodogna ngelemeng hideung. Salapan bulan ditinggalkeun eueuh anu robah kaayaan imahna teh. Anggar keneh jiga keur waktu ditinggalkeun ku manehna sawatara bulan ka tukang. Da acan manjing sataun manehna luntat ti lembur teh. Kurang leuwih aya meureun kana 8 bulanan mah. Sora jangkrik jeung gaang reang di sada patembalan. Di kajauhan kadenge sora bueuk ti palebah tangkal caringin tukangeun imah Aki Surdi anu pating warweuh. Geus sarare jigana teh si Umsi jeung si Ujangna oge. Cikan hayang nyaho urang bukakeun pantonna sugan we teu ditulahkan. Mang Dira ngagerendeng kituna teh bari ngalacat unggah kana golodog terus leungeunna didorongkeun kana panto. Tetela
teu uget-uget acan panto teh pageuh hartina eta panto ditulakan ti jero. Ditulakan geuning ieu panto teh, duh kumahanya aing teu hayang ngaganggu kanu keur tali brasa rewatir, tapi aing teu puguh deui ari sapeupeting kudu ngajanteng dina golodog mah coba tiris ieu teh. Gerentas Mang Dira bari mikir neangan cara kumaha carana sangkan manehna bisa asup ka jero imah tapi teu ngahudangkeun atawa ngaganggu anu keur sarare. Ai nah ari aing asa kublek-blek teuing, apanan aing teh boga ilmu boga pangabisa, piraku teu bisa mukakeun tulak-tulak panto acan mah. Rek ditiup sia ku aing panto teh hayang nyaho. Cacap nyarita kitu, puah sakali niup oge jol bray we panto teh muka. Mang Dira teu loba deui mikir, blus we manehna asup ka jero imah. Sanggeus nutupkeun deui panto, terus mehna diuk di patangahan bari reret ka sapangeussi nu aya di jero eta imah. Eueuh nu aneh, eueuh nu robah, anggar we jiga 10 bulan ka tukang. Da memang teu bogana naon ti bola oge manehna mah. Jadi di patangahan imah teh eueuh eusian. Ukur aya lomari jeung gupet butut anu geus merek plek beak dihakan kurinyu. Katayep Mang Dira semu ngetayep leumpang laun muru ka enggon tempat sare manehna. Sanggeus deukeut terus leungeunna nyingkapkeun reregan ati-ati naker. Bre katenjok di jero enggon aya nu keur ngarengkol di tilaman ku samak anu geus butut. Sakujur awakna dibuntel ku samping kebat. Tapi ari parabasirahna mah katempo atra pisan. Eta teh nu tayalian ti pamajikanana Bi Umsi. Kalawan lalaunan Mang Dira mundur terus meruka enggon nu hiji deui anu parendeng jeung dapur, nyaeta enggon tempat sare anakna nyatana Jang Rahmat. Barang dilengo ditempo tina reregan katara Jang Rahmat keur morongkol disimut ku sarung belang anu geus lalayu sekar. Mang Dira sajongjongan mah neuteub anteb kana beungeut anakna nu harita katenjok keur ngagebrati beranaker. Hampura Bapa Jang, hampura. Bapa geus tamelar ninggalkeun hidup mang bulan-bulan lilana. Tapi keun bae cing ti brawe sare. Isukan maneh bakal meunang kabunga. Sabab Bapa ayeuna geus mulang. Cek gerentes hate Mang Dira. Geus kitu mah tuluy mahena ngoloyor deui ka patengahan. Goledag we, mahena ngagoledag sare luhureun palupuh teu ditilaman acan. Para wargi sadayana kocapkeun wanci subuhna harita nalika Bi Umsih kaluar ti jero engkon. Maksudna marek ngahurungkeun hawu bari rek ngahaneutkeun sangu sesa kamari sore. Kebek Bi Umsih pohara ngajenghokna basanenjo aya nu keur ngagoler di tengah imahna. Bi Umsih nepi ka molotot matana nolol meh luncat antara ruas jeung sieun. Panyangkana eta jalma nu keur ngagoler teh bangsat anu kabeurangan. Piraku deui ketang aya bangsat ngadon hees di imah nu rek dibadogna. Jeung deui lamun nya bangsat rek maling naon diasup ka imahna. Kan di imahna ge eueuhna naon ngan ukur aya lemari butut jeung lawan-lawan baju anu geus lalayu sekar. Tapi untungna sabot Bi Umsih colohok bari jeung ngadegdeg saperti kitu. Mang Dira lilir tina sarena, bray. Panona beunta terus gigisik, breh. Nenjo pamajikanana anu keur ngajantang bangun anu kabur pangacian hareupeun lawang enggon pisan. Umsih, Umsih,
Iya Akang Umsi, Akang datang Umsi. Buru-buru hudang ke si Sujang sih. Akang geus sono ieu hayang panggih jeung si Ujang. Ngadenge Bang Dira nyarita kitu, jeung barang geus sidik yen anu dihareupeunana teh tetela bener salakina anu geus mang bulan-bulan lunta ninggalkeun lembur. Bi Umsih menites syirikna ngagabrug ngaronto ka Mang Dira. Ngarasa atoh anu lain dikira. Salakina nu geus teu pati diharepkeun deui teh ayeuna geus aya mulang deui ka imahna. Akang, duh, hatur nuhun Gusti. Abdi parantos tiasa ditepangkeun deui sareng caroge abdi. Wayah kumaha datang ka imah Akang. Nah jalan ka mana bisa asup. Ujug-ujug aya di patengahan. Rasaan mah panto teh ditulakan pageuh ti jero Akang. Cek Bi Umsi, panonna neuteup teu ngicep-ngicep ka salakina. Akang datang tadi peuting nyada ka Janari. Ari rek keketrok kana panto karunya bisi geus sarare. Nya kapaksa we Akang teh nyokel tulak panto. Keun bae teu kudu dipikiran soal Akang asup di mana mah. Keun engke beurang urang omean deui tulak panto mah. Jawab Mang Dira, teu hayang kapapanjangan nyaritakeun soal manehna bisa asup ka imahna. Untung Nabi Umsi oge teu katutuluyan deui tumanyana. Ari si Sujang can hudang. Geingkeun ka itu Gancang. Da geus sakedeung deui oge bedug subuh ieu teh Gancang. Cek Mang Dira bari ngareret ka lawang kamar anakna. Tapi karek oge ngareret lol ti lawang enggon aya nu ngalol. Katempo panon anakna rucang riceung tuluy gigisik nyidik-nyidik kaja ka bapana. Barang geus eces sarta jelas yen anu nyang hareupanan yen anu aya di hareupeunna teh bapana. No atuh ari sarenteng gobrug. Jang Rahmat nyerenteng ngagabrug ka bapana bari lual lewe antara atoh jeung rek lewe. Teu bisa digambarkeun kunaon wae nu aya di alam dunia ieu. Kabungah Bi Umsih jeung Jang Rahmat. Nyasatna asa ngimpi bisa kumpul ngariung deui jeung nu jadi salaki katut bapana. Jigana gedena gunung Himalaya oge moal bisa nandingan kana gedena kabungah Bi Umsih dina waktu harita. Atuh geus silih cacapkeun ka sono. Gancang tiluanana kacarai tuluy ngalaksanakeun kewajiban dua rakaat nyaeta subuh. Kocapkeun waktu isuk-isukna ka imah Bi Umsi loba tatangga-tatanggaan anu datang. Sabab tadi ngadenge beja ti salah saurang budak anu kaparengan ngaliwat ka hareupeun imah Bi Umsi. Cenah Mang Dira geus balik ka lembur. Malahan mah kaburangnakeun mah beuki rabul we nu narepungan teh. Aya Pak RT jeung Aki Surdi oge aya. Kubalikna Mang Dira ka lembur jeung sanggeusna Mang Dira nerangkeun anu sajalantrahna ngeunaan ka mana manehna salila ieu. Akhirna sakabeh urang lembur cisangkan jadi marentah hampura ka kulawarga Mang Dira. Dumeh salila ieu ampir sakabeh urang lembur boga sangkaan yen Mang Dira teh biluk atawa ngomplot jeung gorombolan anu ayeuna geus ditarewakan ku pihak anu wajib teh. Harita kadenge Pak RT keur cacarita anu araya di dinya teh salian ti Aki Surdi, Mang Diman, Kang Atang oge aya. Harayang nyaho meureun ngeunaan Mang Dira anu karek mulang. Nya keun bae danggeus ayeuna mah. Jabaning gorombolana oge geus areuweuh pada paretarewakan kun wajib. Lembur urang teh geus aman ayeuna mah, teu jiga keur sok diranjah ku para gorombolan. Nya kuring ngawakilan sakabeh urang lembur cisangkan. Nada dihapunten we ka Mang Dira nya. Oge ka Bi Umsi jeung ka Jang Rahmat tautamana. Nu salila ieu geus nyarang kagoreng ka Mang Dira. Nuding Mang Dira anu teu pupuguh nyangka Mang Dira ngomplot jeung para gorombolan. Hambura Mang. Cek Pak RT,
panonna rutret kanu aya di dinya. Nya teu naon Pak RT, kuring oge ngamaklum masalah eta mah. Pasti urang dieu kabeh bakal baroga panyangka seperti kitu. Padahal masa balikna justru kuring luntat ti lembur teh dibawa ku saurang jalma anu weruh ku ilmu jembar ku pangabisa. Anu eta jalma teh satuluna ngawaris rupa-rupa ilmu ka kuring. Ari alesanana pangna kuring dijadikeun murid nyata lian pikeun merangan sagarupa tindak laku kajahatan jeung kadoliman. Di antarana nu dilakukeun ku dedengkot-dedengkot gorombolan teh tah kulantaran eta pisan nya kuring salila kurang leuwih 8 bulan teu mulang ka lembur teh eta. Nya alhamdulillah pihak gorombolan teh ayeuna mah geus bareunang kabeh, lembur geus aman deui, geus tiis ceulih herang mata, tentrem tingtrim, repe rapih gemari paloh jinawi. Ceuk Mang Dira ngajelaskeun kanu aya di dinya. Sararea nu aya di dinya arunggut-unggutan tandani ngarti kana naon anu dicaritakeun ku Mang Dira. Para wargi sadayana nyerelekna waktu mungguh teu karasa. Ti poe ka poe, ti minggu ka minggu, ti bulan ka bulan, leungit bulan kurunyung taun. Kocapkeun geus 10 taun ti kajadian waktu harita. Mang Dira oge geus jadi hiji kolot anu weruh ku ilmu, jembar ku pangabisa. Dijieun kokolot di lembur Cisangkan, tempat pamuntangan balarea, tempat gunung pananggehan urang lembur. Lain ngan ukur keur tatangga anu salemburna wungkul, malah ti lembur-lembur sejenna oge geus pada arapal ka Mang Dira. Mang Dira oge bisa nulungan lamun aya jalma nu gering alatan kakeunaan ku panyakit anu teu wajar. Jadi teu aneh lamun Mang Dira dina dangat ayeuna ngaranna pada mika hormat, mika serab ku balarea. Istilahna kolot ngesot budak era. Ari anakna nyaeta Jang Rahmat anu keur waktu ti heula ngaranna Rahmat. Ayeuna geus gede, geus jadi saurang jajaka anu pinuh ku ilmu, sugih ku pangarti. Sabab meh sakabeh ilmu panemu jampe pamakena Mang Dira geus ditamplokeun kabeh ka Jang Rahmat. Malah ayeuna mah ngaranna oge ganti geus lain Rahmat deui, tapi jadi Wirayuda. Dumasar kana wangsit nu katarima ku Mang Dira, yen anakna kudu ganti ngaran tina Rahmat jadi Wirayuda. Nepi ka numpang mencit kebo dibagikeun ka balarea, syukuran ganti ngaran. Kayaan lembur Cisangkan dina waktu harita teu pati loba parobahan jeung waktu 10 tahun ka tukang. Angger kitu-kitu keneh. Pakasabanana alangger, lalobana manu ka sawah jeung ka kebon, kula-kuli kanu baroga. Atuh eueuh paningkatan pangabogaana oge. Da kitu-kitu wae gawenan teh. Imah-imahna tetep jiga baheula. Ngan pangeusina anu nambahan teh jadi tambah loba, tur tambah gegek ayeuna mah jelema-jelema nu araya di lembur Cisangkan teh. Kawantu unggal tahu nambahan kuno lahir jeung anu ngadon ngarumbara kadinya. Nu maot saeutik anu ngajuru pabalatak rek teu heureun kumaha pilemburan. Kocapkeun dina hiji poe wanci pasosore nu hade harita teh. Langit bengras, taya tedeng aling-aling. Manuk-manuk recet di sarada, pating araclok dina dahan tangkal anu aya di tukangeun imah. Angin leutik ngahiliwir patema jeung sora tongeret anu ngear patembalan jeung pada baturna. Mungguh matak waas kadengena. Mapaesan kayaan alam waktu harita. Wirayuda katempo harita keur diuk dina bangku nu aya di tukangeun imahna. Ngahaja eta bangku dijieun di dinya. Pargi diuk bari ngangin ngararasakeun endahna alam. Keur kitu kurunyung biumsih indungna ngurunyung nyampeurkeun. Gek diuk gigireun anakna bari pok cumarita.
Ujang mate poho kamari basa Ujang keur ulin ka imahna si Dirja. Ka imah teh anu datang rek minta tulung cenah ka bapa hidup. Tapi kulantaran bapa maneh geus 2 poe can bali. Nya can dibejakeun ku mate ka bapa. Da puguh can panggih jeung bapa manehna oge. Cenah cek Bi Umsi bari neuteup kana beungeut anakna. Nah, rek minta tulung naon kitu mah eta tamu teh. Jeung urang mana deui eta tamu teh? Bapak, nah can mulang kene wae geuning mah. Cek Wirayuda malik tumanya ka indungna bari pananyana murubut. Ari nyebutkeun nama eta tamu teh teh lembur bojong haur. Eta cenah budakna gering parna teu cager-cager wae. Sakitu geus ubar aber ka mana-mana oge. Unggal dukun disusul, unggal paraji disungsi, unggal jalma bisa diteang. Tapi anggar penyakit anakna teh teu inghek kana cager. Malah ari peuting sok sasar wae cenah. Ari bapa maneh mah paling oge poe ayeuna balikna. Oh, bapak teh beureun ngilung nyangkeun bako nu Haji Mahmud teh ka kota meureun nya mah. Nya lumayan we buruna ge malah da bager Haji Mahmud mah. Geuning maneh hafal Sujang? Nya pancek emak kamari teh miang ka kota. Nya meureun naon deui ka kota mah. Iwal teh ngilu ngiangkeun bako nu Haji Mahmud. Nya bener gitu tah. Keke mah. Ari tadi budak tamu nu gering teh nah lain dibawa ka dokter atuh. Bisi penyakit panas biasa. Nu tangtuna moal cager ku dijampean ku dukun ari cager ari panas biasa mah. Dayeuna mah apanan diunggal lembur oge geus aya kesmas. Nya tempat ngubaran paragi nu galeri. Jadi teu ka rumah sakit nu aya di kota cukup dibawa ka kesmas mah. Temar Wirayuda bangun anu tepati mikiran jiga nate. Hih, ari maneh Sujang? Atuh nyapu gue ka kesmas oge geus sabaraha balik cenah. Ngan cek keterangan dokter umum nate dauh panyakitan, geus di lab, geus di rongsen, geus di diagnosa. Jadi rek naon di ubaranana meureun ari eueuh panyakitna mah Sujang. Asali urma dokter nyebutkeun eueuh panyakitan apanan sidik jelema teh gering matak dibawa ka kesmas oge meureun mah. Ari eueuh panyakitan mah meureunan cager teh ngaranna mah. Teuing atuh Sujang teu ngarti. Ma oge teu ngarti palebadinya nama. Nya budak teh gering tapi dipariksa ku dokter henteu gering. Komo emaknya satna jelema bodoh. Teu nyaona naon teu ngarti lah. Keun bae atuh ari kitu mah. Engke we kumarek dicaritakeun deui ka bapa maneh lamun geus balik ti panyabanana. Cek Bi Umsi kituna teh bari jung cengkat leos we. Ngaleos ninggalkeun Wirayuda anu keur diuk bari oloh. Caturkeun di sejen tempat tapi dina waktu anu sarua. Harita Mangdira jeung 2 urang pagawe matuhna Haji Mahmud anu tas ngiangkeun bako ti kota. Maranehna keur pating garedik laleumpang mapai-mapai gawir walungan. Ngahaja motong jalan teu make jalan gede. Angkeuhanan teh hayang buru-buru nepi ka lembur rek nyetorkeun ladang ngajual bako ka dununganana. Lumayan jauh lalampahanana teh. Tadi basa maranehna turun tina truk areng anu di iluanana diturunkeun di hiji jalan anu berasna ka pilemburan. Kawantu zaman harita mah can aya ojek kawas ayeuna. Jadi kamana-mana oge ngandalkeun leumpang we. Mun aya mobil kosong ngadon nga-BM. Komo basa iditkeun nama bari naranggung bako satanggungan sewang ka kotana. Teu kabayang kumaha berat jeung capena sasengkeleun tak-tak. Deheung balikeunna mah lengo. Tapi teu burung we nu tiluan teh ngarasa carapeun sabab lembur anu rek dijugjugna kawilang jauh keneh.
ayeuna mah urang reureuh heula we Mang euy. Tuh di ditu handapeun tangkal binti nu tuh. Cek Mad Tasim jalma kapercayaan Haji Mahmud, biasa oge sok disarabut Mang Mandor. Anu saurang deui katalana Siduloh, pagawena keneh Haji Mahmud eta teh. Nya hayu atuh ah. Dajeng nyana euy, kuring oge geus asa rincug suku ieu teh. Balas ku lelumpangan wae. Nya hayu ah. Kewe ngadongeng mah isukan deui. Nah kunaon kitu? Beak waktuna jurig. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya. Ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna Mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.